Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun simkuring sareng rerencangan ti kelompok 5 11 JKT 1 bade ngampersembahkeun video anu ngeunaan Pancawaluya. Wilujeng nonton. Ayo batur tanya di lapang Kenaon pan? Kieu we daresel. Ayo cong ditebakan tes lamit tuh akhirnya iya awak darangkeun. Ayo atuh, yuk. Kagiatan ieu teh nyaeta kaasup kana poin-poin Pancawaluya anu cager. Cager teh nyaeta ngajaga kesehatan jasmani jeung kesehatan rohani. Parah saya anak dunia itu yang kayak gitu belum kembali buatnya. Ngalewat ke punten-punten acan, saya pasukan anu pisan. Tah eta termasuk kana poin kadua dina Pancawaluya nyaeta bager. Bager merupakan sikap anu sae, sopan santun, bade kasaluhureun, kasahandapeun, sareng kasapantareun. Panas ieu nya carana. Dua minuman semalam. Punten teh. Enggak. Kata itu pengusaha. Si A itu A. Pelan? Ya A, Acis, murah tadi. Oh, ada non teh. Ya. Perilaku ieu teh nyaeta ngagambarkeun bener. Poin kaopat dina Pancawaluya nyaeta pinter. Pinter merupakan kreativitas, rajin diajar, sareng berpikir kritis. Mogok saya benda teh mohon dari mandasan ya. Atur nuhun pisan atuh. Poin kelima nyaeta singer. Singer teh nyaeta paduli, resep nulungan, sareng gotong royong. Semoga video eta tiasa bermanfaat kanggo urang sadayana sareng bisa diterapkeun dina kahidupan sapopoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.